di forum sakitu nanya anu kajawab kabeh wali mah nanya seetik ketil aing mah nanya bae 2 pertanyaan naon geus mah ulah nanya geus mah hina pan ai wali mah tilok make jas hina gitu kadeulina nu make jas mah pedagang pedagang jas ieu teh jadi eta wali mah nanya 2 ieu nya cepat nanya naon lamun kajawab aing dik guru kasih ye atuh kajawab teu kajawab ge jai mah lain teu kajawab jakira teh aing gugur bae sih aing 2 aing mah pertanyaan naon aya cepat hiji sagede kumaha peujit sireum nyana geus ngagibeg teh gagibeg A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Ma kana istighfar Ibrahim li abihi إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه Inna Ibrahim la'awwahun halim Wallahu a'lamu bimuradihi wa ma kana istighfaru Ibrahim wa lan orana apa maca istighfar jaluk pangampura Ibrahim kangjeng Nabi Ibrahim li abihi kadue bapana Ibrahim illa ngingam mawaidatin ikut tetap saking perjanjian wa'adah iya kagak janggikeun ya Ibrahim ha ing mawaidah iya ing iya abi biqaulihi kalawan ucapan kangjeng Nabi Ibrahim astaghfirulaka rabbi besok bakal jaduk pangampura ingsun laka kadue sira ing pangeran ingsun raja yuslim kana arah ngarep-ngarep yen ta manjing Islam ya abi falamma tabayyana lahu maka samang-samang sanarimanya takada Ibrahim panahu satuhuna abi adu lillah iku musuh kadue Allah bimautihi adal kufri kalawan maut abi ngatasi kufur tabarra'a minhu maka nalimalu barya kangjeng Nabi Ibrahim minhu saking abi wa tarakal istighfar lahu lan ninggal ya Ibrahim ing jaluk pangampura lahu kadue abi inna Ibrahim ing satuhune kangjeng Nabi Ibrahim la'awahun iku yaktikang akeh DP kasiru tadarru'i wa du'a tegese akeh DP nelang ngadu'a halimun turiku kang aris saburun alal adza tegese kang sanget tahan ujine alal adza ingat sepilara ayat ieu teh neruskeun ayat anu kamari tentang maca istighfar macakeun pangampura macakeun istighfarna kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanu jadi pamana ieu ne Abi Thalib ku dedeh-dedehna kangjeng Nabi ka pamana nu nami Abi Thalib
hingga dirayu ku Kangjeng Nabi supaya iman ka Allah, iman ka Kangjeng sebagai utusan Allah. Teliren Kangjeng tetrase maca istighfar, bahkan Kangjeng Nabi nyarita moal eureun kaula, wallahi la azalu astaghfir, kaula moal eureun-eureun terus teu mangmentakeun hampura ka paman kaula lantaran inget kana jasa-jasa paman. Pohara anu ngurusan lain letik-letik pengurusan, masa kuari maot teu iman. Ingat karena jasa seorang paman Abi Thalib sakit itu luar biasa, anu ngahadang kejadian-kejadian anu bakal ngajadikeun bahaya. Ayo maot teu iman, cek Kangjeng secara manusiawi atuh deudeuh jeung nyaah karunya la azalu astaghfiru, moal eureun-eureun kaula mangmentakeun hampura hatta sehingga kaula dicaram ku Gusti Allah. Watu sahabat ge balerea kabeh mangmentakeun hampura ka indung bapana anu maot musyrik, mangmentakeun hampura ka bapak kolotna anu maot musyrik. Maka Allah nurunkeun ayat, ma kana lin nabi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Dilarang Kangjeng Nabi berikut para mukminin mangmentakeun hampura ka Allah jang para musyrikin sanajat musyrikin eta sebagai kerabat anu deukeut. Dilarang geus lain-lain deui. Untuk kuari teh wah paeh bae saya dikawin jeung sarwiti Islam, boga anak disakolakeun pergaulan sekolahan, naudzubillah min dzalik, jadi berubah akidana kuari pangerana jadi Tritunggal, berarti Kristen kafir, Kristen ayeuna mah sebab kitab Injilna muharraf tahrif. Nah kuari lamun paeh bapakna Zaid paeh, anak teu meunang warisan sebab anu ngajadikeun pemisah akidah. Bisa juta kali sugih bapakna atau anakna anu sugih paeh anakna teu ngawaris. La yarisul muslimu al kafira walal kafiru al muslim. Atawa ki Zaid kawin jeung Siti Kristiani, make Siti heran aing mah Kristen nyara. Ayo make aturan gereja Kristen lah, bukan anak biasa aja Kristen ieu. Nyana milu muludan. Ki Zaid teh, ini ada apa sih rame-rame? Muludan, Bos. Muludan itu apa? Muludan itu mengenang kelahiran Kangjeng Nabi sekaligus wafat Kangjeng Nabi. Oh iya, saya dengerin aja. Bos, ini mau urusannya orang Islam. Ini pengen ngedengerin dah. Bos ngedengikeun aja dibagi berkat. Kebagian kan nyana. Pan eta berkat teh aya sinar salam. Nempel kana berkat. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Emang tete nyorot sinarna kan berkat ge nu mantak haju gembul ge sinar Kanjeng Nabi. Masya Allah karim, urang teu kadeulegan sakadar berkat bah, tapi eta maknana asyraqal badru alaina. Nyorot tadi mantap di daharna geunah. Balik ngariung jam 1 di dahar kurang berkat. Geunah atuh jalapar.
Aduh batak lamun dibagi aqua doang santri ngarombong bae aing mah muludan seneb deuk. Anggo atuh aqua doang. Ai bae mengagedekeun berkat tu pacarna mah tu dasar aja balik kiai yang berkat cenah kos kitu. Sim dasar bung mere meureun deui nya. Tah, ieu maknana ieu makna aya sinar ilahi nu dibacakeun ku para santri, para ustad, para kiai nu ikhlas. Aya meureun-meureunan 40-an mata nu maca asraqal nu ikhlas urang mah. Anu teh ikhlas mah moal nempel moal. Nu ikhlas mah aya set nempel. Dibawa ku Ki Zaid. Pemajikan nanya, "Pak, itu apa?" Katanya sih berkat. Emang dari mana? Muludan. Kok Bapak ikut muludan? Rame-rame ngedengerin. Iya tuh coba. Dahar punya anak. Hidayah lewat berkat. Isuk-isuk nanya ngalamun baik kalau masuk Islam enak ya cekina. Maksudnya kenapa? Ya tuh dapat berkat terus. Tah. Lewat mana Allah endek ngajadikeun deuk mere hidayah ka jelema rahasia Allah. Lewat gering, lewat perang, lewat nyanyi, lewat ngaji, lewat berkat nyanggakeun ka Gusti Allah. Urusan Allah tama hidayah. Aya nu doa itu siapa? Itu mah kiai. Oh berbeda ya, isuknya jadi asup Islam. Itu sah itu mah Pak Haji. Greget ke si eta. Jadi ente. Itu tahu rahasia Allah tahu. Nyanggakeun sadaya-daya. Udah memang tadi nasi sok salat jadi ente. Gara-gara aing neleubeungeun si eta kunaon meureun datang ka kuari haranges. Eta sinar korupsina timbul. Dah, ya. Nah, kuari Ki Zaid asup Islam, boga anak kan. Nah, kuari paeh Ki Zaid nah. Mualaf, hartana loba. Teu bisa diwaris ku anakna. Teu bisa diwaris atau anak nu paeh, nyanana Islam, anakna Kristen, teu bisa diwaris. Lah ya disulut. Berarti jurang pemisah akidah. Tebenangan Kangjeng Nabi mengmacakeun istighfar sekalipun ka Abi Thalib. Paman anu ngarumat, paman anu ngahadang dina sagala rupa kejadian-kejadian ada, tapi tetap bae datang ka mang mentakeun hampura eueuh jalan. Allah karim. Timbullah pertanyaan pan Kangjeng Nabi Ibrahim ge mang mentakeun hampura ka bapana. Kanjeng Nabi Ibrahim teh boga bapa ngaranna Azar. Kebeneran Kanjeng Nabi Ibrahim seorang manusia nu hebat nu piawai, tapi boga bapana ieu lain lalagaan, tukang nyeunan patung sekaligus ngajualan patung. Maha kawasa. Ulah ditanya. Jangan ditanya kemana aku pergi. Ulah ditanya urusan Allah. Siapa anu kitu talar heran aing. Ulah urusan Allah, urang mah iman ke Allah, iman ke Kanjeng Nabi, iman ke para mursalin. Adapun rahasia-rahasia kos kitu Allah tama urusanan. Ketika Firaun kasienan digantian kerajaan anak dengan tabiran-tabiran ahli sihir, diputus ku Firaun, bodoh orok laki-laki bodoh. Sabar ribu orok anu dibunuh. Maha kawasa Allah, orok nu diimah mah diantepkeun. Kanjeng Nabi Musa diurusan pugu eta anu bakal jadi musuh. Maha kawasa Allah. Urang teu jandung teh korenganan pamajikan urang nu galak. Rahasia Allah. Rahasia Allah boga pamajikan galak teh teu nyandung. Sia seuri hayang meureun. Itu aya rahasia-rahasia. Ya Allah ya Rabbi, orang di imah urang jawaran teu kudu make golok asal manyun bae geus. Kecuali jelema anu geus teu boga dinding halim ya dah geus mangke bae nyandung lah urusan. Acak-acakan anak di mana kolot di mana, acak-acakan mun ditanyakeun pamajikan geus teh arah jadinya ngagugulung hulu leutik. Hulu gede tadi urusan. Boga 2 hulu padahal apa. Tergantung jelema-jelemana dititahan ge nyandung aya bakat moal bae. Wajen tadi omong-omong ge atuh geus bakat mah nyandung bae. Enggak coba ulah dipikir kumaha Allah. Beres.
pamajikan ge lamun kumaha Allah bae jangeun nyadar. Oh. Ieu Kangjeng Nabi Ibrahim boga bapak. Kangjeng Nabi Ibrahim nu lain lalagaan sampai dipuat ku hari dina salat Ibrahimiyah. Tapi boga bapak tukang nyinan patung jualan patung. Allah karim azar ngaran. Kangjeng Nabi Ibrahim teh terus ngajakan kanu jadi bapak tapi bapakna tetep bae kekeh dina kayakinanana. Kangjeng Nabi Ibrahim teh mang mentakeun hampura ka Gusti Allah dengan bahasa perjanjian astagfirullaka rabbi Gusti abdi teh bade nyuhunkeun pangampura kanggo rama abdi Gusti roja ayuslima dengan harapan supaya asup Islam. Bapak abdi teh boga harapan supaya bapak asup Islam Gusti. Nyeri meureun di akhirat teh ketika para mursalin aya di sorga, ketika para nabiin aya di sorga, ketika para aulia Allah aya di sorga, ketika para solihin jeung mukminat aya di sorga. Bapa di dieu aya di neraka neuk teu sedih kumaha Gusti astaghfirullah rabbi raja ayyuslim mang mentakeun hampuralah Kangjeng Nabi Ibrahim teh maca istighfar. Gusti abdi teh nyuhunkeun pangampura kanggo rama abdi nami Azar teh anu ngajadikeun kana sabab ayana abdi supaya abdi ulah dibere sedih jaga di akhirat ketika jelema-jelema digariring ka sorga. Abdi teh hayang we sareuneup saigal jeung bapa mentakeun hampura. Nah ieu nu tadi teh Kangjeng dicaram mentakeun hampura ka Abi Thalib. Sahabat dilarang mentakeun hampura ka para karuhuna nu maot musyrik. Kok Kangjeng Nabi Ibrahim teh maca atau aya perbedaan? Maka dijawab ku Gusti Allah, wa ma kana istighfar Ibrahim li abi. Allah alam bimuradi teu aya maca istighfar namang mentakeun hampurana Kangjeng Nabi Ibrahim li abihi ka bapana nami Azar teh eta teh lain samata-mata sakadar mang macakeun hampura mang mentakeun hampura, tapi eta mah nu timbulna illa mau'idati wa'adaha iya tepati-pati maca istighfar kecuali timbul tina perjanjian anu dijanggikeun ku Kangjeng Nabi Ibrahim ka bapana. Dina bahasa Arab mah beda, amun kurang ditaliti ku urang bakalna berbeda. Ngamarjaikeun domir ieu teh anu janji nu ngajangjikeun teh Kangjeng Nabi Ibrahim atawa bapana tuh kan. Aya Kangjeng Nabi Ibrahim anu janji Gusti abdi teh ngajangjikeun ka bapa dek baca istighfar jang bapak janji supaya harapan abdi teh asup Islam bapana geus Kangjeng Nabi Ibrahim nu janji. Tapi lamun ngamarjaikeunana dibedakeun ma mau'idati wa'adaha iya nu ngajangjikeun bapa kana perjanjian ieu ka Kangjeng Nabi Ibrahim. Kangjeng Nabi Ibrahim nu janji ka anakna. Ya, ieu teh nu janji teh Kangjeng Nabi Ibrahim atawa bapakna. Tak urusan pimarjeun bae sakitu hesena. Mentak Al-Qur'an mah teu meunang sambarangan dibaca. Sebab geus mah hakikatna, geus mah majazna, geus mah kinayahna, geus mah ngamarje-marjekeunana. Tah anu ngajelaskeun janji. Nu janji teh Kangjeng Nabi Ibrahim atawa kitu bapana. Eta teh kan teu meunang kurang kudu ceuk Kangjeng Nabi teangan kurang dina hadisna nu janji teh saha? Ya Allah ya Rabb. Lain pagawean leutik-leutik horegana.
kudu tangan heula di Bukhari-na, kudu tangan heula di Sunan Abi Daud, kudu tangan di Ibnu Majah. Coba ieu teh nu janji teh keterangan Kangjeng Nabi Ibrahim atawa bapakna teu meunang make otak urang ngamarje-marjekeun mah babari digilekeun wa'adaha ka Kangjeng Nabi Ibrahim hakna kana mau'idah iyahuna kitu ka bapana. Jadi Kangjeng Nabi Ibrahim nu janjina gilekeun ku urang ja bisa mau'idah ti wa'adaha iya dibalikeun atuh azar meureunana tapi teu meunang tak Quran mah kos kitu sangeunah-ngeunana kudu make hadis Kangjeng Nabi. Emang jadi kiai kok. Jadi kiai teh ya barang diondang haju susu kopi aya ngeunah teh mah kos kitu teh. Mantap. Gelas kumaha naon mesti bisa dicekel bubuan aya gedena gelas. Kiai pohara teh mah. Ai ke di kitu-kitu mah babari tah pelebah ieu hadis teh sahih apa dhaif. Saha ieu rawina. Masyaallah karim. Kemudian ieu teh di Bukhari tisaha jeung tisaha-tisahanaan sahaan ya Allah ya retah lamun ditanyakeun eta bae kakarak aing asa lain jadi kiai kamari mah keur ngariung asa bos aing asa jadi kiai asa jadi mama komo dibuya-buya betul kiai aja pendek betul ini makar ya waduh tuh kan ya Allah ketika ditanya masalah teu kajawab aletik jadi jelema masyaallah karim. Nah, ieu hese keur carita hese bae boleh teu bisa. Ieu carita mun ditanyakeun coba-coba teu bisa. Teh eta hese ya Allah ya Rabb. Hiji jelema jago jasa dina urusan hadis Kangjeng Nabi. Kebablasan, carita rawi-rawi teh nyaho pisan, bablas, kebablasan lana okos Kangjeng Nabi Musa asana ana a'lamu aing pangnyahona. Bablas garan mukotil ta ieu teh nyaho pisan nya mah lamun nyaritakeun eta mah kitu-kitu riwayat hidupna lahiran tanggal 9 maotna tanggal 9 riwayat hidup kieu B eta teh lahiran tanggal 9 jadi nyaho wah nya teh geus rawi hadis supang hebat-hebatna ngan aya takabur di jero hatena aing pang pinterna aing pang hebatna eueuh tanding asana aing datang ka nyana nyieun forum tanya jawab Bahsul Masai. Aya tanya aing. Asana jauh anu teu nyaho aing mah kabeh. Nyaho kabeh. Ku takabur aya bae lawanna wali. Di forum sakitu nanya anu kajawab kabeh wali mah nanya seetik ketil aing mah nanya bae 2 pertanyaan. Naon? Geus mah ulah nanya geus mah hina. Pan ai wali mah tilok make jas. Hina gitu kan delina. Nu make jas mah pedagang sama pedagang jas. Ieu teh. Jadi eta wali mah nanya 2 ieu nya. Cepet nanya naon? Lamun kajawab aing dik guru kasihan. Ye, atuh kajawab teu kajawab ge. Jai mah moal anu teu kajawab jakira teh aing gugur bae sih aing. 2 aing mah pertanyaan. Naon aya cepet? Hiji sagede kumaha pejit sireum. Nyana geus ngagibeg teh. Geus ngagibeg. Kadua naon nyana ge leutik aing kadua naon. Kadua waktu Kangjeng Nabi Adam dititah munggah haji ku Gusti Allah sorangan bae nu nyukur tahalulna saha. Bisa gak jawabnya? Oke, sekian aja. Ayo, tak jawab Gus ya. Jawab. Wali atuh, masya Allah tesambaran. Ayo coba. Amun sia jaho eta pejit sireum, saha nu nyaritakeunana mun Kangjeng Nabi hadis taon, lamun sahabat saha, lamun wali saha. Ayo, aing mau ka indit di dieu heulanan. Ulama ke otak sia tapi make riwayat. Nomor kedua nunyukuran tahalul Kangjeng Nabi Adam can aya sasanya lamun gak haji harita. Saha nu nyukuranana? Cepat sia. Tetep teu kabaca gojana hampur aing. Palebah eta mah aing teu bisa ngajawab. Mantap ulah somong sia. Ye. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim.
disahuruheun saluhureun jelema anu pinter aya deui nu leuwih luhur je aya langit ka hiji langit ka dua langit ka tilu langit ka opat ulah sok haju mentang-mentang sia yes mentak kuari riwayat nu timbul ti muqatil teu dipercaya lantaran gedebul sakitu pintarna teu jadi perawi hadis anu hebat nu sahih sebab gedebul asli tah mah dongeng teh tah urang ge lamun gedebul kos kitu ulah sok cilek kan biasa bae. Ngarasa mah ngarasa bae, ulah sok cilek kos cangkurileung. Biasa bae. Nah ieu ge, ieu sekedar gambaran. Kangjeng Nabi Ibrahim janji anu perjanjianana teh deuk mangmentakeun hampura dengan harapan asup Islam mangmentakeun hampura musyrik keneh kan bapana kok kanjeng Nabi Ibrahim maca istighfar lanjut walamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillah barang nyata-nyata menjelas ke kangjeng Nabi Ibrahim bahwa bapana teh horeng musuh Allah kanyahoan musuh Allah na bimautihi alal kufri mautna kufur teu percaya ka Allah sebagai pangeran teu percaya ka kangjeng Nabi Ibrahim anak diangkat jadi utusanana rahasia Allah barang jelas ka kangjeng Nabi Ibrahim bahwa bapa teh aduwwul lillah tabarra'a minhu tabarro'a merdeka kanjeng Nabi bebas kanjeng Nabi Ibrahim lubar kanjeng Nabi Ibrahim henteu maca istighfar wa carakal istighfar embung mangmentakeun hampura kanjeng Nabi Ibrahim henteu tuh jadi eta kanjeng Nabi Ibrahim teh teu apaleun bahwa kang bapana bakal mautna kitu musyrik can aya perintah ti Allah tanda-tanda mah geus apaleun kanjeng Nabi Ibrahim teh bapa teh jadi kieu cuman kulantaran can aya instruksi ti Gusti Allah nyanggahakeun ka Gusti Allah kan aya rasul mah kumaha wahyu can aya wahyu sanajan tanda zahirna mah kos kitu can aya wahyu jaloba jelema teh anu dikir hirup nama kafir tapi maut nama muslim ambalaya jutaan manusia dibalikeun aya anu keur hirupna mukmin naudzubillah min zalik mautna jadi kafir naudzubillah min zalik wa min zalik rahasia Allah jiloba jelema anu keur masa hirupna teu kapanggih jeung kanjeng Nabi atuh kunaon barang sakaratil maut dilayadna ku kanjeng Nabi ribuan jutaan manusia eta dijelaskeun di kitab Fatawi hadis ya jutaan mukmin nu sering maca sholawat teu daekeun kapanggih ngimpi komo yakzoh mah tapi ketika nyana sakaratil maut dilayad hanya dirinya nunya assalamualaikum waalaikumsalam saya ieu anu sok disolawat Muhammad nyana senyum urang teu ngarti senyum nyana horenganan keur ngobrol jeung kanjeng Nabi lain hiji lain ratus lain ribu jutaan mukmin masyaallah karim nu mantak ulah eureun-eureun ge maca sholawat harapan urang geus bae panungtungan eta bae teh jag hirup urang mah kos kieu rahasia Allah anu maot di leuweung anu maot di laut anu maot di sumur anu ku tsunami anu ku gempa eta teh kanjeng Nabi ngalayan deuk sakarat deuk kumaha teh mah urusanna teh mah rahasia ih kurawa kadeuna na tsunami dagang sumur horenganan ketika rek sakaratna kanjeng datang deuk kumaha coba masyaallah ta eta lah rahasia-rahasia Allah teu bisa nyaritakeun hanya sebagian hamba-hamba Allah nu dibere nyaho ge teu meunang diomongkeun terus suku kula didongengkeun kamari keur haol anu tukang adu kotok teh anu jati piwalieun kan kadeleku mama jadi mah piwalieun tukang adu kotok dibeat ai kiai teu dibeat geus bae pan jadi riweuh nya tukang adu kotok dibeat torekat heran aing mah isuk-isuk kieuan bae isuk-isuk ngajantur kotok jadi ahli torekat hari anu nyeklan tasbih bae nyeklan kitab teu dibeat-beat eta bahkan kehebatan mama nandele jawali bae piwalieun di mantak deuk jadi wali horeng kudu ngadu kotok heula sia waju ngadu kotok patungtung nama
ya jadi saencan Kangjeng Nabi dibere tanda-tanda ku Gusti Allah tentang akidah anu benerna bapakna boga harapan supaya asup Islam dipangmentakeun hampura dengan cara istighfar Kangjeng Nabi Ibrahim jang bapak harapan roja ayuslima supaya asup Islam tapi barang jelas kafir musuh Allah tabarra minhu geus teu baca istighfar deui Kangjeng Nabi Ibrahim geus teu Inna Ibrahim la'awwahun halim. Allah alam bimara desanya Kangjeng Nabi Ibrahim telah awwahun yakin jelema anu pohara pisan DP na ka Gusti Allah anu loba pisan ngadoana ka Gusti Allah halimun turnu pohara pisan tahan ujina terhadap pilara-pilara manta kasupkeun kana ulul azmi ismatuhum paling dijaga adalah para anbiya maksum ngan di antara maksum aya nu berpangkat ulul azmi nomor kahiji Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadua Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Isa eta ulul azmi jelema anu boga predikat nomor 1 rajaning raja dina urusan akidah kepasrahan ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ieu Kangjeng Nabi Ibrahim ulul azmi matak di dieu jelaskeun la'awwahun halim anu pohara pisan tadarruna anu pohara pisan ngaduana anu pohara pisan dumadeus ka Gusti Allah atur anu pohara pisan nahan pilarangna Kangjeng Nabi Ibrahim atuh moal aya tanding kumaha ge kos Kangjeng Nabi urang nyaritakeun fakir saha nu leuwih fakir ti Kangjeng Nabi nyaritakeun miskin saha nu leuwih miskin ti patan Kangjeng Nabi nu mataca Kangjeng Nabi cintailah fakir orang yang mencintai fakir adalah sama dengan mencintai saya sebab tidak ada yang lebih fakir kecuali saya cintailah miskin sebab saya dilahirkan oleh Allah menjadi orang miskin orang yang cinta miskin berarti cinta kepada saya mana orang yang lebih miskin daripada saya urang mah dibere embung tah diuk jeung nu fakir miskin teh bau hayangna jeung bupati begitu bangga urang lamun diuk jeung bupati jeung gubernur jeung polisi puguh deuk nangkep jeung teh urang mah itu bangga jeung fakir embung ya Allah ya Rabbi aya naon di diri urang sehingga urang teh teresep ka fakir teresep ka miskin mantap Kangjeng Nabi wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum Kangjeng Nabi geus dikitu-kitu ge tetep bae teu hayang mah sebab naon sebab nu fakir bae jeung nu miskin deukna mentak urangna boga karakter embung dipenta hayangna dibere bae urangna boga karakter hayang dibere mun boga karakter kos kitu coba kuari nurutan Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Ibrahim kos kitu teh embung dibere hayang mere adapun dibere masalah tapi embung dibere ngan hayangna mere nu mantap Kangjeng Nabi nyieun Kangjeng Nabi Ibrahim nyieun pos-pos paranti jelema anu singgah dek dagang dek ziarah dek silaturahim nyieun pos didinya besi kapetingan tah tempat gendongna besi hayang dahar tah dahareunana jeung ngalayanana ya Allah ya Rabbi pohara mah Kangjeng Nabi Ibrahim pohara moal aya pangbarahanna sadunya iwal ti Kangjeng Nabi Ibrahim barahan dongeng mah babari jasa urang mah barahan boro-boro ka batur ka pamajikan bahasa datang ka pamajikan minta cai konon salaki teu dek barahan berarti pelitnya sebenarnya tuh cak mamang teh coba saha salakina besi sia anak pelit teh urang mah wara ka pamajikan ka anak ka incu jang naon teh ni ulah ka batur lah ka pamajikan bae lah nah pamajikan minta tah pamajikan tah ayo sia diloloh ku ai menang sabulan teh ai anting kula ka mana dijual
eta pake jalan tuh pecang macam mal ele pecang mah otakna bau pohara Kangjeng Nabi Ibrahim kacaritakeun jaga di akhirat hadis anu diriwayatkeun ti Abi Hurairah ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaga di akhirat Kangjeng Nabi Ibrahim yalqa alaihi salam abahu azar pendak jeung bapa yaumul kiamah wajah bapakna teh geuneuh kedaul sinaran mangkerut anu luar biasa kadeus sedih jeung prihatin katembong ku Kangjeng Nabi Ibrahim bapak teh ieu teh geus ahlung lain boga keyakinan bakal diseret ka neraka kapanggih jeung Kangjeng Nabi Ibrahim nangkep biasa cek Kangjeng Nabi Ibrahim ieu kurasa mana teh anak aing khairu ibdin pang bagus-bagus anak malayangan sia aju begitu atuh geus deui ja aing nyaho bawa sia teh hebat geus aing bawa ka ditu ka pangeran coba deuk dikumahakeun ayo dibawa ku Kangjeng Nabi Ibrahim bapak teh ka Allah diusulkeun ya Rabb hadza abi Gusti ieu teh bapak abdi abdi teh aya sebab bapak abdi ieu bapak abdi annaka wa'adtani alla tukhziyani yauma yub'atsun Gusti teh kapan janji Tuhan teh Gusti janji ka abdi moal nyedihkeun ka abdi jaga yauma yub'atsun di poe kiamat ayeuna poe kiamat teh payu khizin azab min abil abad mana kesedihan anu paling sedih deui tibatan jauh jeung bapak ieu teh bapak teh dibawa ku abdi teh ka Gusti ku sebab abdi teh embung sedih lantaran bayangkeun heulanan ieu mah Gusti abdi ka sorga bapak ka neraka abdi mah seserian di sorga jeung ahli-ahli sorga bapak mah kekerlekan di neraka pang sedih-sedihna eueuh deui tibatan min abil abad nyangakeun sadaya-daya kumaha jawaban Allah yaqulullah taala Ibrahim ulah jalir ti janji ya panaon inni haramtul jannata 'alal kafirin janji aing pan aing ngaharamkeun surga ka kafir lamun mukmin mah sakumaha gedena ta dosa bapa sia lamun mukmin mah sakumaha hebatna dosa bapa sia dunia penuh ku dosa bapa sia kabeh nyundul datang ka langit tapi iman sia ka aing ta bapa sia jeung ka sia enggas dosa naonan sorga tapi kulantaran aing janji sorga aing mah moal dibikeun jeung jelema kafir ini haramtul jannata 'alal kafirin eta janji aing Gusti atuh geus kieu mah kumaha henteu kumaha aju kumaha teh ya Ibrahim matah tarijlaik naon anu aya di handapeun suku sia coba ada leuh barang di dulu horeganan aya binatang wah nunduk yang kerem ka Kangjeng Nabi Ibrahim idzan huwa bi tubadiyahun mutalattihun ieu kromo dan luar biasa ijid Kangjeng gambaran bapa maneh teh asli nama tah ijideun sia jadi urang teh lamun dibere dibukakeun hijab ku Gusti Allah jalu munafik urang dibukakan hijab ku Gusti Allah nyeuleuh kafir urang dibukakan hijab ku Gusti Allah nyeuleuh musyrik eta teh sarua jeung jelema nu pangjore-jorana koromod boro-boro deukeut urang jauh ge urang hayang ditimpahan bae nu matak timbul rasa hayang perang teh ka kafir lantaran ku koromod-koromod itu urang mah di bos-bos bang bos siap bos sepatu tuh bersihin dulu ya oke bos berangkat bos. Nah, ini waktu sholat saya masuk. Jangan sholat dulu. Iya bos, oke bos. Kurang madaek tinggalkan sholat. Lantaran buka deleuna kasep si bos aku mau bosna si inci mah. Bibirna beureum bir mer. Nah, lantaran teu boga pandangan batin lamun boga pandangan batin bosrik teh poromo jore izin. Urang deuleu anjing teh izin, deuleu babi teh izin, leuwih tibatan babi. Nya kumaha teu perangna coba.
Lamun memang pandangan orang model kos kitu. Nah, Kangjeng Nabi Ibrahim dibere dedelean ku ka Kangjeng Nabi izin padahal bapana teh padahal bapak teh. Matak dicekal ku Kangjeng Nabi Ibrahim. Ayo kadu bi qaimihi ayul kapinar langsung dicekal ku Kangjeng ku izin-izinna. Sanggeus izin barangkeun ka neraka horeng bapak. Nu nganarakakeun bapana teh Kangjeng Nabi Ibrahim sorangan lempek dedelean lain jelema. Ya atuh urang ge lamun neuleuh pamajikan urang lain tuh siamaan haju bae kan. Nah iyalah. Jadi dedelean Kangjeng Nabi Ibrahim na diaslikeun ku Gusti Allah. Bapak sia teh kadeleuna bapak. Ya nu aslina. Teu kudu ku Allah, teu kudu ku malaikat zabaniyah. Seret ku Kangjeng Nabi Ibrahim sorangan kujubar bae. Ditanya, Ibrahim, eta teh bapak. Tapi kok dibawa lain bapak kadeleuna ku aing. Masyaallah. Urang teh lamun keur nampilingan anak jagar teh daek salat teh daek ngaji teh lain anak kadeleuna. Eta teh moal daek urang lamun anak urang kadeleuna anak manampilingan anak. Mari kotak ditampilingan ge ku urang teh. Aju bapak anakna nampilingan kolot deui. Wah. Orenganan anak neuleuh bapak lain bapak. Dasar pagawean sia sama kos kitu. Nah, robahkeun coba teh urang make cacaang sakumaha caangna Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis. Mudah-mudahan urang dibere teger hate urang, iman urang, akidah urang, iman urang ka Allah nu yakin, iman urang ka Kangjeng Nabi Muhammad nu yakin, iman urang timimiti fid dunya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik